Yo gak ada dagang tenu bener sing payu lain kalah ka baik pangabutuh teh pan teu cukup po 5.000 perak sepetnya tertanya atuh kadukun kemana teh sampan payu dagang anu kalau halus kadukun tak naon ke Samsudin tadi itu dan cicing wae pesan galib batur ke parayu dagang teh kerutan bawang terus sabaraha sikikan dan cicing wae bantuan kan lah mamah teh kiki ge isuk di mana kita sore jeder sate budak sekolah di bawah babayarin geus jadi langsung ke warung neangan atuh sing bener ikhtiar tarekaha ayo misalkan atuh kepananyaan-pananyaan capek ayo eta payu mah batur ge parayu tetangga sini kasulitan bawang lain cicing wae ini bukan bawang tah sisipan iya renos dia renos bukan ini kembali merukus bunuh atuh nah keluar sih bapak oge capek ya tapi kan lain gitu salah sini tak kelihatan bawang jadinya itu bisa sadar wae gini apa orang teh geus biasa ripuh mah ini amot main masalah ripuh dan butuh mah butuh ceramah nya di mana bawangnya? Di situ. Kena udah piring. Nya. Biasanya ini tadi kali itu nawar. Ngaleos. Mesti kalian kok ada dagang kali itu lah. Mau balik ah. Baik. Terus yang penanyaan nih payu kali itu. Waras urusan di dapur mah. Nah. Mau bantuan dari Terido mah. Mana itu? Bapak langsung kalian kok bapaknya. Nah, kalian kok. Ampun sih. Harus tuanya ampun. Udah salah dikit pak, belum ya masih sampai sampai belum kadang kalau BS sama dia masih uang duit enggak lagi iya ya ngomong uang deh tuh cobakan kita tinggal itu anak bayaran tak kuncinya ya kunci motornya di nak lemari lu lemari ampun tehnya nya ayo wah aya yuk bawa telepon teh si Endang teh rasa halobat perkenalan balik handel sudah yang dipikun jatuh nya telepon kayak ngangan dek dukun Samsudin nya suka ampun tinggal di mana tuh dukun hadenya lain sok lieur dah ya orang teh pan teu payu wae sugan majikan urang hayang we payu dagang teh euy teu sadar kana rezeki euy hayang instan lah di mana bener teh Samsudin emang halus pertanyaan oh atuh antar lah mau heula nomor kitu emang jatuh loba eta pasena atuh urang ngaluarkeun motornya oh di dapur majikan mah ada poe keneh subuh keneh nu payu yo ada apa ingin mau ada motor yuk nah tapi kalian kong heula bererek langsung ke pananyaan nyaju Samsudin yuk
besok kene geus dicemes teh. Urang mah ujian teh lewat sabar tawakal. Lain pananyaan teh laris kieu nya Dang. Ngantri ki emang kudu ngantri meureun nya. Asli ada kahwat itu ya. Kok emang ieu teh pasien nungguan meureun nya. Pasti. Terus urang kudu nungguan aing teh. Wah, kieu. Kudu itu karena Senam mau kupon nih. aya. Apa kapanderian ya oge. Itu kudu ngantri jam sabaraha tuh nya. Teu ya. Tah ngopi heula we maneh keneh. Ayeuna Aduh, oge. naon. Tadi urang tim antrian oge. Iya Dang. Kosong tinggal urang boleh kita sabaraha. Kudu urang deui ya. Ayo pasien terakhir berarti Dang. Ya terakhir urang anggar. Hah? Anggar terakhir mah urang. Urang nih dukun teh weh meni canggih kieu gaul weh. Sampurasun Mbah. Sampai Mbah. Abi ka dieu teh pengennya hayang ubarah yang payu dagang. Aya anak kagak beli seueur pasien itu Bah. Emang seueur abi teh nu ka terakhir mun nya. Mbah. Pamajikan abi teh aral. Pan hayu wae dagang teh kudu wae payu Bah. Nya. Baik itu pangabutuh nyedak nya budak sekolahaneun hayang nu instan kumaha Bah sugan kieu dah kumaha hayang hayang datang ke imah kosong nah mending syarat teh ribet maksudna ka imah kosong teh nyalira nyalira di ditu aya di imah kosong teh batu ali hanapeun kaca tah oh ke sajadah oh nya kedah ka emang syaratna kitu kedah imah kosong imah kosong ayeuna bener ayeuna sugan atuh aya alternatif sanes kedah sugan kedah saum teu tiasa kedah kitu wae aya atos di sauman eta aya atos mun kitu pun gituin ku aya simple aya bumina teh anu mana anu paling pojok lah paling pojok anu kosong nu marana bolong marana bolong manten ieu mah lumayan Bah nami teh saha Samsudin oh anu keur menuju viral di TV Samsudin eta Samsudin ieu mending ngantri kieu jalan tuh ngantri tuh seueur mah juru hanapeun kaca hanapeun kaca lamun misalkeun abis sieun kumaha atau misalkeun aya pocong aya naon ulah rewas-rewas soalnya mun aya ngajirin gitu ulah kaget ulah makanya kumaha kena bakal gagal jadi moal pajeng mau pajang sarananya pancegeun we mohon atuh lah teras mangkat keras gitu mohon tegiat kadenya mohon kade tegiat yang ngalarisan rarai bapak sih tukang tahu dukun Samsudin kan Samsudin Samsudin atuh tukang tahu Samsudin sing janten doanya napun nya tah aja enggak mula entos sakit terus eta amplopna teh kira atas kirang lah atus jadi
Gagal aing jadi kapan nanyaan teh gagal ieu mah uji nyali teh gagal ieu mah ya. Ayo Pak, peci-pecinya Pak. Oleh-oleh 30 ribuan Pak, peci-pecinya Pak. Oleh-oleh. Gagal aing ujian teh. Mangkane gesek maghrib itu pas teh koe ngelarisan. Bawa gara-gara tangan itu gagal gitu ya. Ayo silakan Pak, pecinya Pak 10.000 peci, ada yang 30 ada Pak, pecinya Pak 30-an. Biasa kaset tuh. Ayo silakan Pak. Rasa Pak ya peci Pak. Sok. Naon? Sabaraha we? 30 Pak, merah Pak, lumayan Pak ya. Disusu baseur dijemur kering. Oke, ayo. Sami 30 oke. Sabaraha heula. Ya, masalah harga mah relatif. Yang penting manfaatna. Yo, Bapak. Insya Allah manfaatna disupun yo sendal sapi Pak. Sabaraha? Biar aku kopi aku aing kelek atuh, Pak. Tidak Pan disuwun di mana-mana sabaraha. Geus 15. pada ngalarisan bener. Udah pucuk tahu. Ah, itu. Detik teuing atuh, kumaha sih? Tah biru hijau. Toska. Biru tos dong bos pertunanon. Kata neta. Ih, apa warna tuh? Terus sok neta betul. Anu sekarang. Bisa bari dakna. 25. Moal. 25 Pak. 15. Ya Pak. Karek ngalarisan atuh pira Pak? 15. Ditinggalkan ya. 15, erek mah. Mau ditinggalkan. Si anjing. Mau. 15. Pak. Erek mah 15. 20 Pak ya. Sok. Ih, ini 15. 20. Mau. Ini saya dulu balik. Si anjing. 15. 15. Sudah.